pertolongan. Aduh, capek. Lagu naon, ini mah bisa tayo sini mah. Udah siap. Yang naon? Geus ieu kerja. Nyapa mau. Kenapa ya? Mun iya lauk tadi eta meuli anyar lauk tah. Pangmalikeun baku payung heula tuh sakedeuk ka hareup eta ka dia. Ngaganggu bae deh. Tah keununan lauk tah. Deuleu. Cek nyuruh eta itu ya mah. Teh si Tarmo bae nganggur si Tarmo. Naon ayo jaga pengen disuruhna ka wing-wingkeun. Naon sia? Tadi deleh ya keur gawe naon? Sakedeuk atuh kehe eta ka hareup ka dia pangmalikeun baku payung heula kedeung. Teh si Tarmo bae nganggur si Tarmo. Geus mau ya mun nyeme melimu siapa maesa disuruhna. Di 10.000 mah main kanu naon ieu mah. Udah baku payung mah Mas Timu 5.000 ge mahi loba-loba teuing sabaraha. Geus 50.000 bae sing kurang. Oh ka dia 10.000 na. Nah, Ya, ka itu malikeun baku payung. Bade. Si cepet, disuruh bae si belagu ke apa-apa teh. Terus tadi enggak sih. Begadang jangan begadang, kalau tiada artinya. Oh ada perlunya. Aduh, ingkaya berbarang beli paku payung, di payung panjang ageng-ageng kieu geuning. Si cepet pagawe na nyusahkeun bae ka uing teh. Jadi ketok jaman teh. Ya kembalianna juragan nah. Nah, kabeh. Geuning 2.000 Mas baku payung mahal-mahal pisan. Kan orang tadi disuruh beli paku payung, ya pakuna di payungna. Goblok suruh meulina paku payung, lain meuli paku jeung payung lain. Ada orang mati salah beli paku payung. Barangna. Ari sia suruh meuli paku payung kalah meunangna nu kieu paku jeung payung. Kok jeung sia jeung pageto. Lu si goblok.